mudah-mudahan baik ibu. Mari ibu. Oke bu, mana? Ada saya tukang kredit guys. Kosong deh ben bela sapare jamang mada sabar. Iya tah. Mana pesanan Abi? Pesanan Ibu RT iya guys ini aduh Bu RT ya. Eta 25.000. Nah, cocok ya. 85 loh ya teman. Mahal teuing kan? Terus biasa. Nah, kamu barangkali aya nanti kan. Kosong nama. Kosong. Wah, bayar kosong itu bayar nanti mana. Satu ibu kira aku ya, mahal ya ini saya. Satu ya. Tahu tadi kirim ke beresan deh ya di batik dagang main nilep batina nilep Pokoknya asa kamahan teuing ah. kalau punya minggu ini mah moal lah beda belum ada non mau habis teuing lah umum sakit itu dari anak aduh kenal harus Tak jelalahna Marah nggak Bu? Assalamualaikum. Jangan balong ya. Pakai balong Aduh. Dan. Aduh, naon deui ya. Biasa tenang kan. Naon? Buka mari teh ya. Buka mari. Oh, eta aya. Pokona mah ya. Terus buat dia. Kirim aya tangka kelapa. Aya tangka albi. Pokona mah tidak berurus terus. Terus. Udah ada muat buat dia kendaraan nih. Tapi kade euy kurang. Kade Yang acan ya awas ya untuk sukses. Udah beli buku budak ke ngasih ulah. Berayo. Udah. Udah kan udah. Ada tenang. Awas ngomong ya. Awas ngomong bukan. Awas. Ngomong ya bener ya. Bener. Katanya alamatan. Bener. Awas. Aduh. Oh, deui euy. Jadi bejaan. Ngaran dukuna. Telepon teh. Mana telepon teh? Kenaon? Halo. Aing poho deui duh, tadi ngaranna. Bah enjol pokoknya cici ngirip keur mules ieu deuh. Bah enjol eta pokoknya tangka kalapa bedi tuna tangka albi. Sok bae kadinya ke telepon deui nya. Ya kagok lah. Cup, leta pahang ya? Kunaon? Yang udud. Sarua urang ge. Lila 3 tahun mah aya meureun nganggur. Mana tuh? Ke sugan anu liwat lah, daguan we. Siap. Gara-gara mojok kamari aing. Oh motor naon lirah. Aduh. Ih, kunaon Bet euy. Kumaha bet? Oh, tuh. Mana cecep tuh. Acer cecep. Kang, mana teh ngalungkeun nya? Ieu tak ampura aing kerung ieu, Kang. Apa ieu? Urang kamari gandeng lah. Hari teh bener kana urang. Kumaha teh ieu? Berarti ieu. Aing coba cari kan apa? Pahang ya? Tuh, hari mah.
Hayang udut bukan nama. Hayang udut muncul di bejat kan apa? Ayo udut. Udah rek udah kemarin tuh gerungku. Duit lah kan? Bawa. Ayo stutik mana tuh? Kabeh tuh. Kabeh. Tuh selesai. Oh jangan dulu. Ini teh. Lumayan. Iya juga nasi ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Di mananya? Komandan mere alamat tidak patokan nama jelas. Iya. Non tangkal kalapa patokan nama. Tapi ka mana mudun gitu kan itu? Asa aya na buku keur alamat mah. Tangkal kalapa aya tangkal abi. Benar iya benar. Ya. Iya jika nama ya. Oh bisa. Iya. Aduh kabenerannya guys ya mang. Mang. Punten. Bade kabah ejol palimanya saudara paling naon? Paling itu kan ini. Oh paling itu. Atur nuhun pisan, atur nuhun. Mangga. Assalamualaikum. Allah pasan. Berlockdown. Aduh, karek menang duit sakieu. Maneh moal kabagian ngar. Aduh. Nah, ye, sakieu. Mudah-mudahan saena aya pasen. Bener bah. Tipu jelema lieur. Untuk ke negara we. Tidak ayeuna pasti datang. Mudah-mudahan. Saya pikir ieu sebelum sakieu ya. Alis lah. Sing aya. Mudah-mudahan sing aya nu jelema-jelema lieur kurang tipu. Ayo duit lah. Kala ada. Murah nu aing eta mah sudah kabele kana duit mah hejo. Kana duit mah hejo. Aduh, ampun. Oh bener itu digana tuh. Nabi merah alamat itu salah komandan merah alamat bener ketinggal itu. Mudah-mudahan bismillahirrahmanirrahim hasil. Gagal komandan gagal ya mak. Sampurasun. Ampres. Halo. Tamunya tuh dari mana ya? Leres ya Mbah Enjol. Oh, bener pisan. Di mana maneh? Abi di kampung Palih Tonggo, Mbah. Arek naon ka dieu? Uba beteh nuju dari ide panggoan. Ieu teh hoyong panglaris, Mbah. Tong ngomong. Potongan kieu geus kabaca maneh. Geus kabaca ku Mbah mah. Terangan sih mah, terangan. Gar, geus kabaca nu kieu mah. Didinya berarti dagang eukeur tiiseun. Nagih ka unggal imah maneh teu dibere teu mayar. Leres pisan, Bang, leres pisan. Di imah keur pasawe jeung pamajikan Geus apa nu kieu mah. Aduh, karunya teuing ieu. Zaman kieu wari aya keneh jamal lieur. Saya usung ewahnya. Usung. Arek minta panglaris, arek naon ieu ka dieu, ha? Nuhun, Mbah, nyuhunkeun panglaris. Abi nu ditaekan ku abi lancar, karunyaeun yang laris, Mbah. Ieu jalma aya nu kieu patut. Cing, urang tempuh heula ieu nya. Masuk lah, ngalih mah. Aduh, watir ieu jalma ieu. Karenya. Unggal nagih tarae nu mayar ieu. Aduh, dagang keur tiiseun pasawe jeung pamajikan. Cing urang tempo. Ngaar menyana aya keneh. Aya keneh sana. Oh iya di dieu. Di dinya. Wah, kurukeun heula. Assalamualaikum waduh. Masyarakat cocone sing
Yes. Maneh ayeuna rek dibekalan ku kuring. Nuhun, Mbah. Jang penglaris maneh dagang. Nuhun. Supaya nu nagih malayar. Nuhun. Eta Mbah diharapkeun ku abi, Mbah. Iya, aya kana hiji deui ieu. Batu anu ngaranna batu hate. Ieu batu bisa ngalehkeun hate jelema anu ku hidup erek ditagih. Bawa eta. Hatur nuhun, Mbah. Bawa eta. Hatur nuhun. Hiji deui syaratna. Naon ieu, Mbah? Maneh kudu mandi kembang di Lebak Cinyirip. Oh, mangga. Ayeuna pisan. Mangga, Mbah. Lamun maneh hayang bener-bener eta ilmu kapi milik ku maneh. Mangga, Mbah. Kudu mandi kembang ayeuna keneh. Mangga. Tongar anter ke. Siap, Mas. Mbah. Rasakan. Aduh. Oke, ya. Geus ngehkeh geus lila cara hidup mere udud. Tah, eta aleuh, ya teh udud. Tah kitu. Mangga, Mbah. Pesan ti Mbak Enjol mah ayeuna maneh geura indit, geura mandi, mun geus mandi, nya. Maneh langsung balik. Ulah sumarimpang. Nya, eta gunakeun eta batu. Mangga. Nya, mudah-mudahan maneh bakal laris dagangna. Nuhun, Mangga. Bakal loba nu mayar eta kiritanana. Heeh. Nuhun. Hayo, ayeuna mah. Urang ka ditu heula. Ayo, Mas. Yang ngomong-ngomong jang meuli samsukna mana ya. Udah minum eta. Nya, Duh. ku Samsung ah. Nya, ngah. Aduh, Nuhun, Mbah. ampun. Nuhun. Alit Tah gini, aduh. Mbah. Nuhun nya, urang teu maksa ieu. Teu maksanya. Ikhlas, Mbah. Mudah-mudahan sing jadi manehnya. Ikhlas, Mbah. Heeh. Ayo antar mah. Nuhun. Antar, Nuhun. mandi langsung. Nuhun. Ayo. Nuhun, Mbah. Ambilnya anak perawatan Ya, sok, kadieu. Kadieu, Jang. Kadieu. Sok, kadieu. Jalan ka dieu. Heula ya. Alah. Pun teuing. Aya keneh ayeuna jawa nu katipu keneh geus ieu mah. Urang mah penting naon buburu nengan duit ayeuna mah ayeuna lomba keneh jawa nu katipu euy. Tah, kadieu Jang, turun maneh Jang. Turun. Sok turun maneh kadinya. Cing, lamun maneh hayang bener-bener. Jadi loba pelaris. Loba nu meuli, loba nu mayar kudu mandi di lebak ieu. Ngar, kadieu keur syarat tenan Ngar. Kembang jeung siwurna Ngar. Sok turun maneh. Siap, Mbah. Kunaon maneh Ngar? Ampun. Hek di mandian kukuring. Berasa. Tertiris. Mandi kembang. Mandi kembang. Hayang laris. Hayang laris. Kembar. Dibanyu. Laris. Gas. Kira langsung maneh. Dia langsung balik maneh ulah sumarimpang. Kembar. Anturkeun dia jalan. Ya, dia bawa. Yo. Ayo. Kada, ulah luapkeun ulah sumarimpang tong enggak? Anturkeun. Siap, Mbah. Gampang nengan duit. Jalma loba nulir. Katipu ku aing. Nengan duit kaset aing.
Assalamualaikum. 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 Clara ya tak? Lihat ibu alertan ya hendak di jalan mudah-mudahan ya jimat si mbah ya akhirnya lah si mbah mudah-mudahan nama hasil di si mbah masalah dia mah dan itu apa nama hasil pasti mudah-mudahan lah amin. Ibu kalau rekan sudah tidak kembali ke bumi ibu. Bantu tuh mas. Alapan ibu kalau sana beli badeng ngisi atau selama ibu sosialisasi ke masihan kabi menawi. Bujeng-bujeng mang iya abi uit ibu RW ke teu araya jalan bade nambut artos kanggo meser kuota budak kan ayeuna sakolana online kudu meseran kuota. Jaba sambunganeun tuh undangan terus numpuk di bumi gerak. Seueur alasan si ibu mah. Atuh da bujeng-bujeng kanggo mayar ka mamangnya ayeuna mah teu aya. Kami bayar bisa undangan. Ari si mamang bari jong hidak jalan-jalan nagih ngerakun ku batur. Bumi kalesan bu. Ibu. Si ibu mah agal di bahaya mau kumaha. Komandan ini masalah masihan tempatna. Dukun kasih embah siga nu nyatana nol geuning kancana-kana. Komandan ini, komandan ini. Serba salah hidup teh Gusti ya Allah. Saha nagih geus carekan di boboro menang komandan dia mah ngabobodo juga nama. Jung kadukun ngan mabeak duit ngungkul sabaraha beak teh. Komandan ngabobodo. Payu henteu dagang nu aya mah. Gusti ka mana deui ya pamajikan. Budak bagian bayaran can bayar nanti kamari ya Allah. Kumaha ya komandan ngabobodo kisah nama lah. Budak duit gede pun dipake bayaran nameureun beres. Beli buku budak ieu mah kalah teh ka dukun. Bak penjol jeung ya. Sing. Bingung balik ya. Ya kumaha jal balik ya. Tenang duit sih. Lah, ada atunya gitu lah. Mudah-mudahan hasil lah mandan udah bener ya mas.